Petilu. Wih, bos, kunaon sih teh? Aduh. Gimana? Tuh 2 3 action. Tolol Aji. Naon lompatan di dieu. Tah kumaha di dewek? Saya teh lompatan di ditu naon sia ka dieu? Rek ngadu nasib ka aing, arek bebeja. Ye dengekeun nya, aing kamari nya heuh. Eta melak tutut di imah, terus ayeuna panen tomat jadi dibawa ka pasar kamari. Aing teu laku sia teh. Aing oge pan geus dibawa ka pasar meunang kamari, dijual teu laku-laku acan sakilo. Ayeuna hargana naik. Ayeuna ibu-ibu mentana sakilo 20.000 pan aing hargakeunna 25. Pan beuneunan keur mah ieuna naon teh keur mah naon? Para ieuna naon teh para pakana naon anu sebutna teh berak naon? Sekam. Anjing dengekeun heula sia teh. Aing pan meureunna arek ngadu nasib jeung sia. Sia lompatan ka dieu aing ge nyaho arek ngadu nasib, sia ujung-ujungna nginjem duit ka aing da. Aing mah keur teu boga duit aing mah euy. Pan meureunna geus sorangan tutut teu laku, belut leungit. Ayeuna tomat geus heuh jadi runtah. Heuh nyaho ngarti aing oge sia boga pangabutuh sia. Heuh nyaho. Japati sia pasti eta eueuh paraban. Pan aing nyaho meureunnan. Ngan cuman aing di dieu ge arek ngomongkeun aing eueuh henteu baru heueuh hayu we arek ngadu nasib aing. Sia ngadu nasib teh kakak kanu dewek pan beneran masalah dek oge hayang dibahekeun. Jangan nyarocos atuh dengekeun heula euy masalah dek. Aing ge arek carita meureun. Pan meureun eueuh ruang euy masalah dek kalau gede teh dinya euy. Sia arek lompat ka mana deui? Aya lompat ka aing mah salah. Pan urang ge sarua. Pan urang teh moal ngadenge. Moal ngadenge moal. Cukruk. Heuh moal ngadenge aing mah moal sangeuk. Henteu pan tadi aing meureun aing teh ngadenge carita sia wae atuh aing carita dengekeun ku sia atuh sama. Ieu pan beureunan masalah aing mah leuwih gede ti eta euy. Pan aing teh pan gede arek henteu aku masih atuh mah aing curhat. Aing carita ngadu nasib. Tah. Aneng teh. Eta atuh ieu mang tuh deuleu. Benar dunia teh anjir rame Gusti Agung 2 anu gini rame. Iya geura urang carita teh didengekeun ari manehna hayang back hayo. Teh kaning. Eta pan ka hayo we. Can dengekeun aing carita teh geura sama. Back. Atuh pan beuneuran sarua masalah sia masalah aing oge. Ieu teh peduli. Ayo, eta da. Nyaho aing mah mung nyaho. Geda hayo we sia mah. Sia ayo back aing teh deure celah ngomong. Teu dapat beuneuran sangeuk aing mah ngadengen age geus teu peduli. Dengekeun heula pan aing Geus atuh naon geura. Iya orang curhat ka di sieun. Ayo ge aing. Masak pipiluan wae masalah batur rame coy. Rame goblok cenah. Teh topi piluan kan sama masalah duaan eta. Naon kita naon. Teu, urang teh kasih ya. Tadi orang ngumpet di ditu, kasih nempo si ieu keur ngahulang terus nanti bogan bingung mekeun duit gitu heuh. Aku teh pinjem duit mah 100 200 mah. Heuh pan si mah teu ngarti mang aing pan beureunan geus ngabejaan ka manehna tuh tomat aing caing ge namru di ditu teu laku dijual. Pan aing mah teu nyaho we minta duit ka aing teh lain minta si nginjem. Tapi pan ieu mah gara-garana si ieu. Heeh, sia urang pipiluan ngomong ka dia. Sia ket jadi lu aya. Sia top pipiluan. Naon cai naon sia beda damping. Ya adek beres jiga nu jelema bahagia kan nu doakeun ke samping mah. Muriang gara-gara si ieu ya KBG ieu mah. Kabeh jadi masalah ge gara-gara si ieu mah. Emang si buduk. Geus tanggung jawab enak ke si ieu tah. Heuh sia. Iya, naon di? Kumaha deui coba aing mah sang aing emung aing mah. Geura siap pipiluan masalah batu. Sia ken. Oh. Sia. Tan pakai baju hideung. Masih sia baju hideung. Geus ayeuna mah anaon geura masalah naon geura ieu? Henteu urang teh kapepet ku cicilan euy wa. Bara duit, butuh bara duit sok ngomong to the point we. 2 juta. Wah, semoga duit anjing. Anjing boga yang 2 juta mah di ditu. Siapa barada? Salah ngomong atuh kasih masih boga cicilan aing minta kasih atuh mah. Atuh pan heuh itu leasing di imam nih rapang. Awas ya we. Mobil.